Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Tri Lestari ti kelas 12 bahasa. Di dieu abdi bade menuhan tugas bahasa Sunda nyaeta ngeunaan monolog anu judulna Kudu Dipungkas. Akang Jungjunan ati nu moal bisa kagenti. Saenyana mah carita lalampahan urang teh kudu dipungkas. Tantu hate kuring teu merean lamun kudu paanggang salilana jeung akang. Najan boh akang, boh kuring papada gede duriat, kuring teu bisa lamun kudu nganyarikeun nu lieu. Basa urang mimiti patepung, teu saeutik-eutik acan akang mere beja lamun akang geus aya nu boga. Akang tuluy mere lolongkrang jeung kuring nu nyieun kuring beuki jauh hayang hirup jeung akang. Kuring teu apal kaayaan akang harita rumah sakarampahan teh ku carita akang ka kuring. Kuring kataji ku imeutna akang, ku tetepna akang, ku sagala ngeunaan akang. Tapi eta teh saacan kuring apal akang geus aya nu nungguan. Kuring mundur kang. Rumah sakuring mah eueuh nanaonan dibanding manehna. Manehna nu geus lila sapapait sama manis jeung akang, tangtu leuwih gede kanyaahna ka akang tibatan kuring. Nu kakarawandoh ka akang, sanajan anya kuring nyaah ka akang sigana moal ngelehkeun kanyaah manehna ka akang. Teu sanggup kang, ari kudu babagi kanyeri jeung papada awewe mah. Kuring kuduna surti kana eusihan manehna. Erah kuring ku manehna. Basa kuring menang SMS di manehna, eusina teh kieu. Ari teteh istrina sanes, hate teteh dijual, tega teteh ngarebut Kang Ujang ti kuring. Tong kena-kena teteh bisa unggal poe bebarengan jeung si Akang. Teteh bisa ngarebut si Akang ti kuring, bayangkeun ku teteh nu dipanyaah ku teteh dicokot ku awewe samodel teteh, kumaha rarasaan teteh. Sakitu Kang. Sakitu kakacepanana ka kuring, tapi kumaca kakacapan nu saeutik asa kabentar gelap. Tidinya kuring apal kang geus aya nu boga. Meureun kumaha pikiran anak kuring, sanajan ayeuna keur usum pelakor geda kuring embung ari kudu dilande kitu, beda kuring keukeuh hayang jeung akang. Padahal kuring mah teu apal-apal acan akang jeung manehna. Lainna teu yakin ka akang, kuring ge ngarasakeun kumaha akang ka kuring. Sok sanajan ieu rarasaan teh meureun jijieunnan ka kuring. Da akang cangkung sibuk berak ngeunaan hate akang ka kuring. Kaciri pisan tina cara akang ngobrol ka kuring. Karasa kanyaahna teh kang geus kita ulah pati di pikiran kumaha akang ka kuring teu kudu arapalan batur mah. Ti semut ayeuna geus we kang. Carita urang teh kudu peurih. Keun bae kuring nu nyeri, bae kuring nu ngelehan. Tibatan akang kudu papegatan jeung manehna nu sigana leuwih nyaah ka akang. Hampura kuring ngaganggu hubungan akang jeung manehna. Akang simpan yang jodoh jeung manehna. Kuring indit. Sakitu wae monolog ti abdi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.